ayah mana wae cenah kapal ini kalasan ka Kang Ragal dituntut manganot dan masihan. Mohon kalau salah kena diaturkeun bae ka kita lah. Ustaz di dua pengantin anu sodirabuh dina jasa bersiap seni dina acara sabara pengantin. Hapunten anu kasuhun pilih tema halang nasuman hari dina kita hari dina dina mikirana kita jadi ada merupakan ke natrat para danding para pujangga anu geus diguran dina hiji purwaan di atas dina putri. Mudah-mudahan hal ini menjadikan terpilih bikin hidup dua ibu kalihatas anu baris sarekeun ke kabalarea itu dengan sudah kabaran bikin hidup dua menjadikan kutipan menjadikan pendidikan bikin hidup dua gelis kasih saupama salira panatos kagungan harta dina akhir nagayuh kancah rumah tangga gelis kasih maka sawerkeun ka jalma-jalma anu fakir miskin aya anu bisa geuning masuk gelis cek jalma anu fakir miskin kieu di mana jodoh abdi Allah di mana jodoh abdi parantos munajat ka salira bulan penting nampakkeun keluarga papagan ngalian nur mana kurang ya itu di salira gelis ya Allah mamaha barang kopi di mana abi pemandu juga abi anu bakal itu si anak-anak barang kopi girl itu kan sanyeru anak di alun itu kan ternyata jodoh salira jadi ada di dunia yang gambaran bumi alami di mana kan sudah berhormat mata ibadahnya oke dulu maka kecil sifat kita seperti salira ganti ku sifat lanang kandungan lahir Aisyah salira ini fokus kecil sifat kita seperti di antara dua misalnya insyaallah maka rukun sayunan sadarik saja sadabot sapihan yang di rumah tangga saya ada bisa dia gelis ia tegapi buruk salira di mana suami berbacupit di mana suami ada di panas hatinya panas pemikiran emosi tidak cuma solusi fokus ke diri maka saya akan jadi solusinya dan ibarat saya aktivis bisa menyelesaikan emosi menjadi cara gini kurang menghalangan pula pupuh sinongnya iya hirup kembarang yang tapi nuati rupana bodas kecil mata itu liwat saat dengan jakal keseni lamun kurang diambil kitu sutemun tipe orang lamun sungguh tipe semua yang buang sapakaran jadi hasil halistanya makin hidung jadi nama jadi asup tegang asup tegang eta masih gak kabeh hidung tuh ieu na kada pakai lem
Ya Allah, diwali abis jak ngabur kenalan sehat anu dipayun parantos aya dina kolbu diwali parantos kasuci warna kalian nyebat kalimat bismillahirrahmanirrahim 1 2 3. Disimpan di mana? Ditincak nya sama iya nih tingkat satu pos nah iya tingkat sarung ngatan sarung ngatan iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hiji, dua, iya pos iya dibuka sepatunya hiji belum kaos kantina dibuka neng cepengan saya neng di kebun iya sok neng di karena ini sampai anak mau sampai kita enggak buku syarat iya Bismillahirrahmanirrahim deket ke iya
Iya, tos. Di Banyur nih, di Banyur. Banyur tuh cai. Iya, sok. Hiji, dua, tilu. Ya, sing kampasan saya ini sampai sing masih ada sing. Ya, gitu. Tos. Iya, sok di laporan. Ada tisu nanti. Iya, tisu urut kita. Kaos kaki aneh, salira, mimiti salira sintang tubuh kemudian terjorge. Pangabetkeun kaos kaki ini, sok. Iya, iya, kuduaan. Sok dibantu kuduaan, ngebetkeun kaos kaki dah. Ngawitan ayeuna abdi bade nganggokeun sarung kaki. Ayeuna mah sarung kaki dilebetkeun ka sampean oke manu dilebetkeun ka abdi. Pancuk panganten mah pagi, cek panganten mah kapan aku dimulai.